Kapihatur para sepuh, sesepuh, sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda-pemudi, seniman, seniwati, tancah di ajang-ajangna, utami ke aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa miwa salunjang karabatna, Bapak Keamanan miwa stafna, kadang wakil sepuh anam jalur istri, para penonton, nasa jerawu, anu kuasimana rombongan di hormat. Urang wangsulan karena kecap wiwitan nyata kecap bismillah. Ari bismillah teh menjadi sekarang pengiring catur. Sangkan jadi panggugah kena rasa anu ancik sarining kalbu malati ati tara teh hate sangkan jadi pangumat awarna antawis kedal ucap sareng amalna. Diwuwuh ku alhamdulillah menjadi panundung rambu-rambu takabur nu panjit ngan nyeuseut gegeleuh-galuh nyapukeun riasuk nu pasaleng tah dina mana. Sangkan ngajantenkeun panghalang kana jororatna teja Al-Qur'an kana mana ngarempuk tembusna cahaya kudus kana kalbu. Diiring kalih kalimah syahadat dua ahli resumpah dan pimpin langsung ku pangaresana Abah Aceng kalian di sesepuhanku Bapak Ade Bapak Oces mohon aturupina panginten berbesar kanca satu cenang lecengkeun kana marupihan cakarapan langkung tipayun parantos janten tarari paranti pengintennya kanggo di Tatar Sunda saeumpama diajakeun hiburan teh satacana hiburan sok dipayunkeun heula mangrupi acara ijab qabul atau nepi sambutan-sambutan atuh anu kahiji panginten sambutan atau nepi ijab qabul ti wakil na keluarga besar Nupan Maksad atau anu kadua di pemerintah setempat Bapak RT, Bapak RW, sebagai parantos sumping anu katilu panginten ti aparatur keamanan Bapak Babinsa, Bapak Kapitmas, sebagai parantos sumping. Atuh semangat sapadasta nyanggulang tinggal waktos urang payungkeun tahu sambutan atau napi ijab qabul di wakil keluarga Gumar Bangsa mangga waktu sinar tepat wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli salli wa salli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mugi hormat keluarga besar Bapak Iwan Setiawan, mugi hormat ketua atau pimpinan Senebenjang Bargas Rawoyo beserta nayaga sekali ke sesepuh tokoh agama, tokoh seni, tokoh pemuda, oke sadayana para tamu undangan anu terus hadir di tempatan. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wirena urang sadayana tiasa kampel ngayun di tempatan dina kalayaan sehat walafiat. Salawat wa salam mugi tetep terlimpah curah ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun sadayana pangintun para tetangga, para wargi, para dulur, para rensangan anu tos tiasa nyempetkeun waktos sumping di tempatan ngahadiran acara syukuran hitananana dan di Setiawan Putra Setiawan kalintang pangitun
gembirana atau bahagiana kalau gue payuan kita sepingin Bapak Ibu sadayana. Atau mudah-mudahan Dandi Putra Setiawan mengutus kesepitan sinjantan barangkali anu soleh anu berbakti ke orang tua singkat karena ibadahna oke manfaat karena nusa bangsa sareng agamana. Alhamdulillah pangatur dinten ieu urang sadayana tiasa ngahadiran atau nyakseni tontonan seni benjang Mekar Saluyu. Seni benjang ieu pangatur sanes sekadar tontonan mugia sing janten suka lantarana mempererat tali silaturahmi oke salah satu ngamemulai seni budaya warisan ti karuhun urang sadayana. Atau mudah-mudahan pangatur acara ieu di awal dugi ke akhir aya dina kasalamatan kalancaran selamat anu ditongtong selamat auge anu langkah hakirangan atau kalapatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ayah tensi di keluarga besar Bapak Haji Buahnya ayam sebulan yang etang-etang intunan mula itu siapin sedajana sebulan ayah orang etang-etang intunan kalau karuhun orang para seniman anu ayah di daerah Ciwaru berbeda orang intunan lain lagu kahiji mangupin laguna kembang gabung. Cincirining orang Islam orang dikawitan bangun di mana tulang ayo jangankan ke para seniman Diwati Bapak Hajat ayah teman-teman wanana ayah wanana langsung ke Panglima
Serangan Bapak Hajat, Ibu Hajat, dari orang Bapak Hajat, salam sono. karena itu Dari
sok Ciwaru maju Ciwaru maju yang gitu dan konsumen biar tidak hari dah biar tidak hari dah tuh ada Iwan Bangring ada Iwan Bangring itu kampang pemahaman yang makar budaya tuh budaya
Ganti gaya. 1, 2, 3. Bilang. Hitungan 3 semuanya ayah. 1, 2, 3. Tidak dinten jauh para semedodos Bapak orang kali sepitan anu baris di garap kulingkung seni bejang bongkar salayu siap dikawita. Kurang kerajaan adalah kuat. Bismi Allah Rahim Rahman Nawaitu Bisa Bayan. Bismi Allah Rahim Rahman Nawaitu Bisa Raja Sakur Tumali Manglar Barat Cipona Manglar Bawang
Gusti nang tayuhan pek kayunya peknya kali dewa ampunan paralun ka Gusti nu maha suci amin ampunan paralun ka Gusti nu maha suci Nagapa jiwa sang raksa katarang seni sedang harapan Kudus walus ini aku ngebatut jalan daratan ketapian dosan mandi kalau sepatahunan ngantui Badung dengan jemusik napak ngantikan ngelabing terjadi geraramekeun berami yang gerapapakeun payung gerabukakeun payung gerabukakeun umbul gerabarungkeun warna-warni puasana untuk bantu sastu pangeran bawah tangga untuk bantu sastu pangeran bawah tangga susuk eta raraian bisa
tadi ngomong ya teh. Tidak itu ngomong. Alah. Aduh, binga amar mata sudah binga nak ke kiri-kiri. Oh bener. Tuh bisa diceritakan gue dah napa Syaki Adi. Thank you. Ya cerita nak Adi weh. Bobodohan nama Ki Adi weh. Sok sanajan sababa di umur tah gitu. Ke heula anan. Kumaha? Da kuring teh jeung maneh teh ka dieu teh sosoranganan. Ya itu. Tuh dibawa pasangan masing-masing. Emangna tukang goong teu boga pasangan. Tukang ngomong mah jomblo. Bepayo-payo acan ka simut. Yo payo. Yo, diberi mata yo. Reug duh. Itu keluarga besar Iksa di Basirangin aja. Bener. Ayah. Keluarga besar Ijuma aja. Ayah. Ngan lu goblok hajat bapak hajat Bapak hajatna eueuh. Film Siap ingat. Sebutkeun eueuh. Nyaho keur ngocoblak di panggung. isik lah gitu. Tahu Ada jadi anak. Kira deui kaul ka budak biasa lagi kaul kalau boga hajat tiba kaul lagi ka budak. Kabudak kan rupa-rupa kaul teh. Rupa. Bapak hajat bagian kaul ngocoblak, ibu hajat teh mah bagian kaul. Kaul naon? Kaul naon cing? Kaul nyawer. Terus nyawer. Dari-hari aing muruhkeun teu nyawer mah. Si emak goroan si emak. Si emak gerawan. Goroan. Erek usaha heula. Sok we maneh heula we. Nuwing. Maneh we heula lah. Uing heula. Heeh. Kurang gerawan kabogo uing. Jok. Amanda Manopo. Aing lihat. Siga astronot Albert. Alah. Lain, banyak. Salah. Itu kumaha anu mana anu bener ieu teh Gusti. Aduh, ampun. Anu mana anu benerna ieu teh? Pamajikan uing anu mana ieu? Kana nu bage kabaya mah nu aing teh mah. Da moal ade kudu hompimpa heula ieu teh. Anu mana ieu? Hompipah. Hompimpa heula we so. Hompipah alai hompipah. Alai hompimpa. Berungkul, urang mah berungkul. Mana di mana cing? Ulah merungkut. Ieu mah omekeun atuh omekeun. Aduh, tak kitu ke. Sok deui sia. Duaan. Sini bebek. Sini sayang. Sini. Kumana atuh sate teh? Aduh, dah. Oh iya mah lain amanah ieu mah. Lain. Amanah. Oh iya, beningan. Teman nu aing. Hah? Aing teman. Ampun, kesana dewa. Salah. Udah pemajikan gue mau pakai serem gitu Gusti. Aku membawa gada. Sampai ka jagong. Aisyah rek mana mau pakai helm ampun. Kaget mau ke kota, ya. Jok kalak erek pemotoran. Sini. Kadieu maneh mah kadieu bagan kadieu maneh mah kadieu. Ini. Kadieu. Nah. Motor kadieu da tiiseun kadieu mah kadieu tuh. Kadieu. Tah. Ya, kadieu beneran. Bener kadieu. Ieu mah rada lingkah jelema teh. Oh kaditu seredo beungeut jeung ada kocan. Mah eta beungeut. Halo, eta teu nya tah. Tepet dina kaditu ya, taman doaan eta mah. Tuh nak, mendingan nurutan ka dieu. Aduh, Gusti. Aduh. Iraha deui, kakaraeunnya. Iraha deui ieu anu sungkun ieu tuh kulancuk. Ari teh ah. Aduh. Wing bareng beladia, aduh. Gusti.
Kirah ada ya tuh aing suntungan kalau jadi adik. Nah, eta syaulah ngadangkak itu, eta ngadangkak eta. Pura ya. Heeh, aurat ieu. Dibalik atuh sia teh gelo. Alah. Duh. Alah. Aduh. Wayahna mah daek teu daek, wayahna kudu mere. Wayahna we ya naik teh naik kudu nyumbang. Jam tukang make up. Heeh. Ayahna. Wayahna we ya mah tuh. Akan bayar ke si penina helm oge. Heeh. Tah ieu pamikata teh. Alah. Sok urang bari kaul. Jana 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 holy 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 ya hoya ya hoya ya hoya mana roboh sabar dan berjahe di pagar ampun Itu tukang ieu itu keluarga besar Riksa teh acan katinggal sana kumaha jogetna bieu si Amu teh. Kumaha nya bieu teh jogetna si Amu teh teh ciri nya bieu mah. oh itu kata tamat gitu eta ngalagu Heuh teh cirian itu Riksa sana teh acan katinggal. heeh papai Kumaha nya cik kumaha jogetna sana bieu teh kejadian deui. Itu mari apa pacarnya apa kiri rumah jogetna. Asyikku sesuatu kira berkata tahunya langsung aku tahu aku tak tahu yang dengan urusan rasanya ku kira berkata Iya, can kaul ya Amu kaul heula jaipungan ya. Acan kaul, sok kaul heula jaipungan. Kaul heula jaipungan sok. Biasa sorangan ayeuna mah rampak sok. Sok. Sok jeung Amanda di ewang sok jaipungan sok. Awe terangsak. Awe terangsak. Ramai tangan cemalihna Aduh. Kustuka itu lana
Sabah tinggalinya Sabah kumaha kalau kaparing ganti Sabah aduh coba dua nana Sabah kumaha ya aduh coba iya baliang liang kiri liang aduh ampun Gusti aku tip keluarga besar Riksa oke keluarga besar Ti Icuma oke keluarga besar Ti Duga Duga gara-gara bapak hajat anu batur batur kapaluna bapak hajat anu mana dasarna ku ibu hajat anu mana eta pakaulan bapak urang papelayan bapak urang pateparare gara-gara bapak hajat dasarna ku ibu hajat anu mana hayang papara kita hadap ke anu bagus ari kapayuna sekedapan ari etang kudu hajat takalan ibu ngajan bapak hajat anu sayang ibu Betul
kumaha ya keluarna. Ampun ya kumaha keluarna. Tolongan. Alah serak. Ayo. Alhamdulillah Gusti. Alah, ya sirah kemana? Sirah. Oke lah dijangan dulu. Oh iya, pikir wae mah. Musik yang bisa. Ayo. Siapa? Ayo nama orang kawe. Maka disarankan sareng ibu hajat, bapak hajat, mana bapak hajat, mana kabar bapak hajat. Ayo orang amitan heula sudah. Kayang abung mamang lengser amintan sapunya pegat simpai aturan patepan